Dah aya karesel. Dah minggu teh kieu teuing. Kan dia urang lang. Lang? Lang. Dah aing mah segala nu bae. Lang, udang lang. Lang tuh. Cuk urang cong kaki lebe. Betul. Ge, age. Sesapanya di kilo be, tapi awas saha. Oh minggu teh. Jalma jenuk di imah. Bosong ka ditu be. Ade. Dah, mah. Udah tahu baju usaha. Heeh nya, kawilang. Pedal mah sok jenuk jama. Ya bosong balik dulu, Bu. Saya menyampaikan be urang. Aduh sorry lang, sorry. Kunaon siapa? Capek. Urang soang nengan Pak Bos lagi, Bu. Bu. Oh itu Pak Bos. Pak Bos. Naon? Bangor bawa pepaya, jelma nganggur bawa gaya. Andi kan ngajak pantu jeung kaulah, ha? Aya kopi, aya sisir teu katempo aing keur jangan pasir. Orang tua kudu patuh. Milan tuh. Heula, sameh milu, panyokotkeun cai duduk kuy jeung ngebul. Nanti harus dulu. Itu teh kopi. Mantap kopi senja. Santuy men. Rek bener miluan ngalah pasir. Benar. Ahur. 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 Aduh, ini jangan binu-binu ya. Aja tuh, aduh. Enggak, aja. Asik euy, tekan resel deui. Heueuh ning resep gawe. Pal danau aing. Yes. Ambi, Pak Haji panggilkeun cai dudukuy. Cai dudukuy teh naon? Di hari maneh teu apal cai dudukuy ge cai kopi Ambi. Teu siap, Pak Haji. Aduh, ieu si Arimbi geuning lila-lila teuing nyen kopi teh. Ka mana eta budaknya? Ya Pak Haji kopina. Aduh, eta budak tos di mana Ambi? Mamen pasir heula. Oh, heueuh tuh. Aduh, ieu nyen kopina huban make uyah. No. Bos semangka buah duren. Assalamualaikum. Intinya dari video ini kita harus bergotong royong supaya pekerjaan cepat selesai. Mobil teh mau kayu, tara rengkil.